Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Mudir MTS Persis Tarogong anu kusum kuring dipika hormat. Ustaz sareng ustazah kalian rengan tata usaha anu kusum kuring dipika hormat. Teka kantor rancangan sadaya anu kusum kuring dipika leus. Ampun ti payun semangga urang manjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngalelerkeun nikmat sareng kasehatan dugi ka urang sadaya tiasa kempal di ieu tempat. Kanggo pangyamut dinten Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sareng salam mugi tetep ngucap ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapularina sahabatna tun dugi ka urang sumpu umat dugi ka dinten kiamat. Amin. Tepangkeun nami Abi Rahel Gesya Rahmat, Abdi Kalista Sulaiman Haksa. simkuring ngadeg di payun hadirin sadayana wira kapancenan salah kepada acara sejarah ngagihikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun di antawisna. Nu kahiji bubuka, nu kadua laporan ti ketua panitia pelaksana, nu katilu pamapak ti mudir MTS Persis Tarogong, nu kaopat tausiah, nu kalima doa sareng panutup. Hadirin sadaya anu kusum kuring dipika hormat, supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga ieu acara urang buka kumaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kadua nyaeta laporan ti ketua panitia pelaksana ka saderek Ustazah Elis disayagikeun nyanyi ka payun. Hatur nuhun ka saderek Ustazah Elis anu parantos ngadugikeun laporanana. Muncak kana acara katilu pamapak ti mudir MTS Persis Tarogong ka pangarsa Al Ustaz Isap Saifuddin waktu sinana keempat disayagikeun. Hatur nuhun ka kersana Ustaz Isap Saifuddin anu parantos ngadugikeun pamapakna. Muncak kana acara kaopat nyaeta tausiah ti Ustaz Hanan sumangga Ustaz Hanan waktu sinaring tempat disayagikeun. Hatur nuhun ka kersana Ustaz Hanan anu parantos ngadugikeun tausiahna. Muncak kana acara nu terakhir nyaeta panutup. Sumangga ieu acara urang pungkas waosan handaplah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring rupina sakitu anu putih hatur. Simkuring ngaturkeun nuhun ka rerencangan panitia anu parantos ngabantosan tina sagala rupi hal pikeun ngancarkeun acara ieu. Hapunten pilih aya basa anu tirang marenah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.